Kabupaten Bandung, naskah Cinta Katungkul Kupati, karya Ayi G. Sasmita, Wilujeng Nyakseni.
cinta ketahuan sarap sabab bapakna ketarima dunia asa heureut angin asa eureut lengkah sebelum bentor asa lingkung tak apa kaler jeung kidul cinta diharap bakal ka Allah balai ka tampan saha aja anjeun saha Kalau kemarin tanya, anjeun saha? ieu pokona nanya malik saha anjeun Dasar belok. ieu dasar bener Nah, Allah aja mah teh. ieu mah
wanci nu mustari minggang mangsa utama nu tersingkuring mah nya ayeuna lamun juragan haji kedawa cabalaka saacan lain tumiba ka urang sarerea. Bang, naon maksud anjeun? Udah pangampun terlimas tupi saya kumina saha ini umur teh Mun. Kapan nasi asep? Nah, ini lagi si mun. udah pangampun terlimas salira kumina putra saha ini umur teh Sudah ya? udah pangampun terlimas salira kumina saha ada dayat teh Saha itu. Sakabali pertanyaan anjeun teh. udah pengapunten Dimas salira emut keneh karayana karta Wah, bisa baraha kali kuring ngomong ka anjeun. Ulah nyebut-nyebut deui eta ngaran. udah pengapunten Dimas salaresna neng umun teh putrana karayana karta ti Mimin Maimunah Wah, bisa baraha anjeun nyaina teh. udah pengapunten Dimas sabada salira ditika juragan Haji Mardut alatan rayana kata eleh dina ngarebut kekuasaan pimpinan salira marintahkeun ka Simkuring pikeun indit sajauh-jauhna sareng sia salira teu kabongkar juragan Haji Mardut nya Simkuring kalunta-lunta teu aya tujuan anu tangguh nu antupna Simkuring pendak sareng kata di hiji leuweung leutik malihat Simkuring ukulan anjeunna nikah ka Mimin Maimunah putri tunggal Kanjeng wadana anyar dugi ka aranjeunna ngaduha putra istri anu pasihan nami umur Maimunah tah bidang harita rayana kata katawa jadi abah daya Rayana kata. Nah, anjeun datang deui dina hadir pantuy. Geus 25 tahun kuring anggap anjeun tilang. Wah, nah rayana kaweun ini si Asep teh budak teuing. udah pamangkul dan Dimas Numawi abah daya kasus kuninga menaan saha ari daya Asep teh 5 tahun kapengker tinggal kita salira sareng juragan Haji Mardut ngalih ka ieu lembur Palinga si Asep temen pisan dari kakak teuing. Kitu loba si Mun teu pamuju kana kumaranehna. Tetelan. Kumaha mungkin anjeun? Kudu kumaha ayeuna? udah pamangkul dan Dimas numutkeun Simkuring mah nya tadi teh daek ke daek suka ke suka salira dah jujur ka Den Asep ngeunaan saha ari daya umur teh Aku ari kitu mah 25 tahun kuring teu besia itu teh gunana. Kada teuing apakah kakak haji apaeun? udah pengapunten Dimas pamimpen yang kedah kitu ulah dugi ka kalpatan janten sepuh ngabangkarkeun cilaka ka kalaputrana mangga daerah encan ku salira Nah jadi kieu wah. Saat teh asa ku heureuh di dunia teh. Papisah Tuhanna. Ayeuna berpanggil deui. tidak mengampunkan Dimas sadayan karanapan ieu dunya teh teu aya nu kabeneran sadayana tos diatur ku Maha Kawasa Kuring can sial mampu bongkar sakabehna. tidak mengampunkan Dimas geura emutan deui Simkuring ningali bakal aya kejadian aheng alatan persoalan ieu
Cuman orang emang bisa pertahankan dari mood. Maksud akang? Ayeuna kaayaan seperti ibu. Kalau akang sarua dengan si Abah, depan tujuan dan hubungan urang teh. Nah harus sakit itu kak. Sangat rumah. Suami udah satu jam bisa. Kurang. Akang itu ngerti. Nah begitu. Jigana dia aya hubungan aja di aki-aki. Anu panggil di sisi pasir teh. Aki-aki. Masyarakat. Opat mereka tukang. Akang panggil jeung di aki-aki anu rada Allah. Dina obrolan akang jeung manehna. Aya cap-cap anu rada mau bikin akang. Aki oak. Mangkulukul tahun selain diukur kepaayaan. Jeung egois ngadunya. Mun anjeun apa teh nanti ucap ngan aki-aki teh? Aku pakai fungsinya di kakiku. Mun apa anu saya aki-aki teh? Eta teh aku oak. Atuan oak. Sabab sok macam terkuku. Mangkulukul tahun hirup di lembur. Tapi tak aya seorang pun makan di mana pembukaan lain aki-aki teh. Tapi sanajan oak, loba ucapan manehna ternyata kejadian. Eta sababna orang lembur mah aki-aki tukang lama. Mumun milik mana? Mumun milik saha? Ki oak tong cancaya. Mumun pasti milik Kang Asep. Aduh, Kang Asepnya. Rasa cinta pasti aya dina makhluk punyawaan.
pisahkan kekayaan baik. Upama dianggap Prabu Nabi Dewi, kaulah yakin jika bakal tumiba aranjeuna sareng kurang sadayana. Silakan. Hendak pangampunkeun Nimas. Mangga geremutan sarina. Kumaha hukumna upama yang asar sareng nyinggung yang katika. Panginten sarina kaparantos kuninga. Naon anu bakal kadapan paranjeuna. Sabab dan asar sareng nyinggung teh pada putra pipin Abah Dayat ti dua istri anu bentar. Wah. Aduh. Leres eta teh aki. Kamana? Den Asep teh putrana Haji Madu sareng hajarna cicing Sumi. Panjang dicaritakeun mah Sumi. Nupuku mah kitu kenyataanna. Gusti. Ari kitu mah pernikahan saudara ya. Cinta terlarang aki. Jauh saja di masa jauh Pak. Dibuka kepada Haji Madu. Ada dalam pertandungan. Cukus. Wah. Tebah dieu. Mulai ngerasa teu adil hirup teh. Nah, apakah salahku ini bangsa kamu jadi baik? Keturunanku di ayeuna. Aduh, Gusti. Nah, ini terus cinta kemana-mana. Sanes keadaan.
tewa kumpul wajib. Dewek kurang dibawa. No, sampai si lain kamu. Dan iya tenaun. Ternyata ingin tak korek senang. Kan dulu masih daya. Astagfirullahaladzim, jawab. Korek, ada korek. Lain korek. Males. Kalau para saya nikah itu. Jika dewek. Mangga silakan. Silakan saya tamat. Sok atuh gimana bisa teh pamacan mah. Jeung ayo malek kalau dari yuk. Silakan siapa teh pamacan cici sama anak. Oh. Silakan. Nikah. Mun mangga silakan. Teh pamacan silakan. Rek nikah bos. Rek nikah bos. Ayo kawan kemari, mau bener nih. Semuanya aku. Kayak gitu, apal, korek. Oh, Assalamualaikum. Sampurasun. Waalaikumsalam. Rampes. Sekedar pemesan di pawon. Ae, gening juragan haji. Aduh, nyimpen naonnya. Juragan kesal rupakan kasal butut. Mangga lagi juragan. Hatur nuhun, Aceh. Ke dibil bae lah. Pamana sakti Aceh? Ayah nuju di Jabar. Keantosan sekedap juragan. Bu, kita aja loh, aku semakin awal di duluan. Iya abah, ayah juragan. Samu, Kula mel bodas. Ingat kene anika ka kula. ras, Meong hideung jawara goronggolan meong pitu. Lawas pisan urang teh teu panggihnya. 25 tahun lain waktu sakedeulin. Ya, tadi dulu. Nah, anika teh solok ka kula. Di antara 7 anggota goronggolan meong pitu, tinggal kiluan leuwih masih kena aya. Andika si meong hideung, kula si meong bodas, jeung si Owa si meong beureum. Kula teu nyangka bakal panggil kita Andika meong hideung. Ontong sok nyebut-nyebut dari pulang yang gitu. Pulang selain di anggota komponen. Sabar dulu. Kula mari rek malikeun ingetan Andika ka mangsa kaduka. Kula mah geus ngarasa sono kidul. Gandeng, sakali deh. Pulang jalan deh kalau gitu tadi. Jadi gitu kayak Andika teh. Penasaran kene ka kula. Sok Raden lah kula. Hitung-hitung we awak we geus gila olahraga sok. Abah, ulang-ulangan abah. Geus pada kolot. Ulah disana di jiga baheula. Ulang aku pun nafsu marah-marah. Cici kamu, urusan kalau masalah laki ya. Cici, yuk. Ayah,
nimba orang sadaya. Rusia naon wah. Sabadana yang hejo. Masih pakai kemakani peraya kita makan musuh. Bahasa Arab seragam masih malaka. Keayaan rombongan yang itu gojol. Sahabat masing-masing pimpinan silih sikut. Karena betul taluhan pimpinan. Nyara di keduaan buka pengaruh gede. Di antara sekabeh anggota turun kalangan. Taruh betul ke kawasan pimpinan. Dan memang gitu, wah, tata cara melibatkan di korban yang itu. Naon salah, nah. Benar, memang gitu. Tapi ayah hiji hal anu salah di dalam pertarungan. Naon wah. Perasaan mah ulah menang cerita kaluhan secara anu sah. Jujur. Jujur memang jujur, sah memang sah. Tapi nah di keduaan teringat. Seperti saja dalam di keduaan turun ke pengalaman. Andika yang mufakat, sing saha nu eleh, kudu ninggalkeun gerombolan, jeung masrahkeun segala pribanda. Wah, asup pamajikan, jeung bebendena ka unggul. Wah. Cucu mas ya. Tahu kita nyarita. 25 tahun ulah kasiksa usia ieu. Nya aya pisan kudu digolekeun. Nya ti harita si meong hideung eleh di pangalaman. Lunta ninggalkeun gerombolan jeung pamajikan anu harita teu kakadungan. Si meong bodas unggul di istrena jadi pimpinan. Kaasup kawin pamajikan si meong hideung anu ditinggalkeun lunta ka mana? Membesuk, wah. Hanya itu kudu nyari tanah naon deui. Ya bere kesempatan kuring kita dulukeun cari tanah. Kakak, kuring minta diampun. Budaya kaumatan. 25 tahun menjadi usia ieu. Nyerahkeun ka daya-daya. Kuring rumawa sopa. Salasna Asep teh utang di duit daya. Aduh, centre ayeuna mah teh lagi teh Asep saneng teh raka. Gak mungkin, pasti mana ada bohong. Jangan kenalakan. Jangan cerita itu. Akan seperti pasti ada penerimaan yang ada tadinya. Kalau kayak gitu, Kang Asep, kunaon atuh apa cinta urang teh kudu kieu. Nah ngawas samun. ada yang salah. Tapi kalau buat orang bahala sama. Kuring gak bersalah. Teu jujur kakak. Karena kakak juga kuring saja dipegang aku kakak. Tidak ada. Tapi Anjeun salah mas. Tapi kakak coba mun harita kakak geus anjeun dibaca ti anjeun. Moal